Asa ku cara rape ieu teh. Pagawean isuk teh angeus-angeus ternyata disaung ge bapak balapan kieu ieu teh. Benahan. Itu kumaha eta nya. Dikasih sareng ieu mana budak tadi ditahna ala rese yakin wae. Tarahim. Mana ieu teh? Mama. Ayo buru gak terang balik Siap. Ayo. Asal lapar ya teh sanggup aya keneh tuh mah anu bawa tadi ti bumi. Dahar naon bari geus parareak. Terang balik aya nama burit. Kewe di imah urang masak deui. Sugan teh aya keneh. Hadang ari saeutik mah beak kuduaan oge. Mak, ari mah unggal peuting jeung si bapa sok pasya wae sugan. Pasya naon ari mana sok layang-layang wae. Oh hima eta we ninggal kasur meni acak-acakan siga sawah digalai munding. Da bapak mana yang miheulaan jadi we maka bawakeun. Nah, apa saya teh kadang ngesora silih carekan. Era sih kata ku tatangga pas sakolot mah beda deui jeung budak. Mak, ge penting nek kelas saya deui mah. Kumaha bapak maneh we? Mun paseang ke penting oh himiluannya. Aneh sia. Kernaon Cingah budak detik mah ulah pipirun di mah urusan kolot. Cinggohim itu ke muka hadiah sugan we menang mobil situ. nu kitu mah bohong hoak nu kitu mah bohong. Ieu diiklankeun manya eta iklan ngabohong. Ieu geus bener Ohim ieu meuli om teh jauh-jauh di Sumatera meuli nu kieu hayang menang hadiah. Bohong eta mah Kan bohong-bohong wae. Ya Ohim mah boga cerita nu hade tentang si Jonet. Si Jonet. Si Jonet anu eta teh randa. Anu gitu. Ya. Penting teh Ohim ngimpi sare jeung si Jonet. Indah kana wa. Aduh kumaha tah. Kumaha tah. Seru Kumaha ngimpina teh kumaha. Teu kumahakeun di teu bisa dibayangkeun. Indah. Eta kumaha tah? Kumaha katingali teh awakna katingali teh. Bodina badan, Aduh, Gusti pas hudang si Junetna eueuh. Ohim teh sare deui we. Terus ngimpi deui. Bisa kitu nya eta si Ohim hebat terus geus ngimpi teh sare hudang sare ngimpi deui. Kumaha nonton. Tapi ieu mah ngimpi busiat, Anjir busiat. Terus kumaha? Pas hudang ku Ohim dicabak bujur teh. Busiat beneran aya bambu. Teh Ohim. Dasar kurang ngajar saya pas busiat mah nyata. Mak, aya korek teh. Ohim mah kadurukan runtah ye. Sarhim, ayo bapak mana ke mana? Di balong, Mak.
Bapak mah keur ngalalauk sabari ngojay. Las ya, pan bapak maneh mah teu bisa ngojay. Ah, sotoy si mama. Sidik teh tadi ge si bapak mah bisaan teuleum gaya batu. Geus 2 jam teh katempo deui. Sarohim, siang teh eta mah lain gaya batu. Bapak maneh teh teu we budu si modal. Nang munding nah, apa saya teh suara carekan sotoy si mama sidik si bapak mah tadi oge teuleum geus 2 jam teu katempo deui Atuh. teu naman cua deui autuhnya